Ceng urang mah nempuan TikTok sok asa eueuh paedahna anjir. Ngan saukur beak kuota, beak pulsa geuranya, beak duit tambuh eueuh penghasilan, eueuh gunana nya, eueuh pengetahuan urang mah Makana lur kos aceng. Aceng mah nempuan TikTok teh teu dalah. Loba manfaatna lur. Contohna aceng mah cek hodam lur, tanu keur viral ayeuna, kabeh-kabeh cek hodam. Oh, mana geus pernah cek hodam dina eta nalai TikTok, Ceng? Pernah lur, malah mah aceng mah ayeuna mah kuat. Kuat segala rupana. Emang mana hodamna hodam naon sih? Eta lur. Hodam tutup panci lur. Kuat eta cenah ge aceng lur. Kuat ka era ari hodamna turup panci mah. Nu sakalian turup termos. Bi, cenah ku daun pulus mentak mau teh. Ah cek sahaja paling gatel wungkul ke daun pulus mah. Nyaan cenah bi kamari anu maot kuna ku daun pulus. Pan keur ngarit sisi gawir. Keuna cenah bi ku daun pulus. Gagaro we cenah kegeremean. Murag we tina gagawir eta bi maot cenah. Dah eta maot setelin belas ku daun pulus belas gegeremean. Mentak mah lo gegeremean si teh maot. Lain bi, ayo orang kunaon nya. Tara bisa wae sare peuting cabi euy. Ayo we nyileuk peuting-peuting teh. Jam 3 kakarek sare. Ai giliran beurang geura waktuna gadag. Merelak eta anjir heuai beak ti lo karung mah. Kunaon nya bi nya? Turunan meureun eta mah A. Turunan ti saha? Sugan AA boga uyut buak. Kudituna turunanana baheula. Manuk buuk uyut urang? Heeh, nu kitu. Bae bah. Parah anjir. Bi, sudah ya teu. Eueuh jai keur poli. Ini itu motorna aya. Milu jeung si Aceh teu moal motor. Pinjeman tuh motor sudah bi. Ujung cokot tuh ka tukang deui mah kunci pantonna. Nya tuh. Dina naon bi? Eta nalureun kulkas nu 3 pintu geuning jai. Oh. Iya lain be anu gantungan kuncina kelotok munding. Lain eta mah jai kunci mobil Alphard. Oh iya lain anu gantungan kuncina ke Hello Kitty. Lain eta mah jai kunci mobil Pajero Sport. Di matna tuh eueuh. Tukang TV anu 75 in geuning. Eueuh bi. Oh di kamar bibi nu make AC nih. Ni geunjleung teh ieu ampun nepi nu ka ear salemur. Ganeng geura ayeuna mah. Naon atuh? Gua panas tetangga. Memanas tatangga cenah ieu. Tapi heeh guys. Ya, bibi aing bisa dianalkeun jeung mamanas tatangga mah. Ya, jadi ieu teh judulna tutorial mamanas tatangga. Red, soal mitoha urang nih nu kamari anu dianteran cap orang tua. Bageur ini mah. Nu balik. Kumaha nih kumaneh? Dianteran suuk we jeung ududna. Anjing, parah anjing maneh. Sarwana goblok bener kamari teh diusir teh maneh teh kurang sasajian benernya. Sigana mah. Parah anjir mitoha maneh. Anjir. Nyante atuh berat menyak. Kon aing benar we. Mun mitoha jiga kitu mah anjing kajong teu jadi atuh. Teh, terus eta kumaha teh bisa bager gitu? Pan HP-na teh rusak ceritana teh. Urang aya bikeun lan urang. Ya, terus jadi bager ka urang. Tumben maneh. Heuh atuh bagur. Anjir jelema mah diet kieu biasana oge. Naon deui geura? Sawah lega. Beas kintalan osok kebon angot. Ek jang saha deui lamun teu jang urang coba. Nya. Nya. Parah. Tah nu kieu eupan beunteur hayang menang gurame. Bilih bade dicobian mah enggak. Nah, nu kieu teh namina teh politik Yahudi, guys. Nya, nu kieu teh. Sok, cobian. Ieu, strategi buta kayas juga kieu tah. Parah anjir sih ieu. Ayo otak rempang dipake mikir anjir. Da teh jago eta.
Lain bi. Si Enok ngobrol sama bibi. Ngobrol naon Tak, nu rek dijodohkeun teh urang. Oh heueuh ngobrol eka indit ka Saudi cenah si Nok. Karek ini ke Saudi kumaha budak teh. Ka mana Nok? Indit Nok mah ka Saudi Heula jeung init sagala. Dieu keula. Tong janji init sagala. Setelan ieu, jeung kaki ieu teh. Senal papalingpang caritana rek ka Saudi. Jeung naon atuh jeung mamawa jejer Nok. Yeuh, di Saudi mah padang pasir. Eueuh balong eueuh komo walungan nu jiga kieu. Jang naon ieu jang naon. Ih, jang nguseup onta di Saudi. Ini nguseup onta cenah. Make naon eupana nguseup onta bibi? Make cacag kopiah ge bisa Boa ebah. Nguseup onta cenah make cacag kopiah eupana. Parah anjir. Ya, Nok. Nok geus buleud arek ka Saudi. Buleud Ya, cek amah mending pikir deui. Lah kok ngebating di pikiran. Keri indit Nok kan itu ka Saudi jung. Ini sarwana bibi kumadi. Lagian buka lancip tuh kebelet cedok pisan. Atuh si Nok mesti ngranda ge piraku dijodohkeun jeung salembur mah. Si Nok kabayang tertumpakan ku salembur atuh meureung lidah tak kacangna. Anjing. Naon itu bi naon? Nya piraku atuh jebol lamun misalkan Nok boga anak saha bapana neanganana. Anjir beki sasab ieu. Ya, Allah nu nyinglit Allah bi. Allah nu nyinglit. Jeung teu kudu bingung neangan bapana. Maksud Nok dikawinkeun jeung batur salembur amih deukeut seserahan, lain batur salembur dikawinkeun kabeh jeung Nok. Allah nu nyinglit Allah bi. Allah sirah bibi cek orang mah jeung sirah Nok nu nyaring lid mah. Ampun teuing. Stres anjir aing mah lila-lila mah. Rad, urang kamari nabrak benteng di bae, cilaka. Nah naon? Na motor. Hanger anjir maneh. Ya, cek aing ge sakira-kirana teu begug mah anjir kana motor, kana sapeda. Ka mamana teh make sapeda, geura. Lamun teu kana skuter dijamin moal labuh jual moal. Cilaka we si ieu anjir, parah anjir. Heueuh panan aing Terus kumaha motor teh itu? Segala bubuk we. Geus sebleker bengkung, pelek retak, segitiga nyengsol, geus karuh bodi marangsak. Eta bener mah mun bawa ka tukang urutnya ieu dibenerkeun. Anjing. Anjing geus nyengsol deui wae ieu sirahna. Jual nu kitu mah dibawa ka bengkong cek aing mah. Apal teh bengkong maneh? Apal nu zaman baheula mah paranting Yunatan. Tah dibawa ka bengkong maneh mah. Emang bisa? Bisa. Da soalna maneh mah kudu otak disepitan eta ku bengkong anjir tah. Lain kudu dibenerkeun mah lain motor anjir nya si ieu mah. Parah anjir. Benerkeun motor cenah ka tukang urut.